lamun bae mikiran gitu. Dia mah gugus si Munah aya nu ngadeukeutan. Nyawa si Oma. Oma anak namang tamlet teh ya. Oh, sata. Goblok ge. Kabogo aing di SMS-an di telepon puting. Gobloknya. Aju si Munah ke aing. Mamarahan bae pan. Atuh lieur ke aing goblok. Dia tah mah. Bos, jodohan deui yuk. Ulah sieun aya aing. Bener ya Samud. Ai si wanita aing mah, aing nanya. Si wanita Si Oma mah gampil. Doang kuman. Tinggal nindes. Gayaan tadi ya. Ige di ceklan keneh. Kawan ke si Oma. Nyaho teh ke si Oma wangan ieu. Eta doang naon do payawak. Aya bae ka aing. Ulah sieun aya aing. Lieur. Bos, itu Oma tuh. Mana? Tuh. Wah, bener. Udah ceng, udah goblok. Aduh, tena bos. Kurang tak motor dia aing. Eta deuleu kunci doang kitu. Mana kuncinya eta goblok. Enggak sabar bos, ikuna nih motor. Ngadat dong na ieu dung dan si Oma. Si Oma kabur jauh be. Duh, Geran goblok. Dia aing mah. Dia, naon maksudna? Dia kan ngaranna Oma dia. Ngagangguan si Munah dia nge-SMS si Munah. Maksud dia naon dia? Wani dia ka dia turun goblok, turun. Wih, atuh santai, Bos. Wih. Naon maksudna eta? Kayak gituanan. Nah dia wanian ngegangguan kabogo bos aing. Doang tinggal dia aing sakit tuh. Ada kan dia. Nyaho dia saha goblok? Saha? Buku saha dia? Turun deh, gerak adik. Turun. Wah, dia aing bae geus gerak adik. Turun gerak adik. Dia lalahunan. Sok geura lawan dia tadi kuani jangan goblok. Bos, aing eleh kumaha ieu. Da isi aing. Oh. Aja goblok, kejar. ngập thằng ngập thằng ngập thằng ngập ngập thằng ngập Kak mangge yang jurus dia gitu. Jurus naon eta? Katro dia eta jurus liwet tutung hanya Oma. Hah? Omong dia. Anak buah goblok, minta ngomong na doang dia, gede omong doang. Maju siak aing ka dia. Ieu sia teh nya ka aing. Aing anak jawara ya.
Sia anak si temle. Wani ngaganggu ka ba aing sia. Wani sia ka aing ha. Kesian sia ka aing. Mad sia ka dieu. Wah, omong sia. Hah, cemen dari dia, untuk anak buah, itu bos. Cara remen, lebok tak ku si Muna. Cemen dari dia. ngắt thăng ngắt thăng ngắt thăng ngắt ngắt thăng ngắt thăng ngắt thăng ngắt ngắt thăng ngắt